dagingan rongkong. Jasadnya hancur. Makanya punten simpurna pernah ngabongkar kuburan kakara bulan lalu bau na luar biasa. Bangkai jama paling bau daripada bangkai binatang. Bangkai binatang mak mana jukut. Tapi manusia jukut diakan. Hayam diakan, embek diakan. Munding diakan. Aspal diakan. Semen diakan. Win pernah boga embek di beda jengkol teu beukieu. Percaya nu boga embek sok ikan beda jengkol. Teu beukieu. Di beda peuteui teu beukieu di ambuan heula. Tapi jaman jengkol diakan peuteui diakan, maka pantes bangkainya bau. Bau lebih bau daripada binatang. Masya Allah. Nah, kalau jasad bakal kembali jadi tanah. Kalau roh bakal kembali kepada Allah, lantas buat kita apa? Amal. Nah inilah. Wa amal li nafsi, pamaluhu amalnya. Amal kita ini. Malam ini kita hadir di tempat ini. Ini yang menentukan catatan amal kita. Masya Allah Rabbi. Mudah-mudahan dicatat amal saya kepada Allah. Saya hadir di tempat ini, dicatat amal saya ke Gusti Allah Subhanahu. Besok yang menghadap Allah bukan jasad ini. Jasad ini dah hancur. Jasad kita di dunia ini bukan permintaan kita. Allah samakan dengan orang tua kita. Biar sayang pada orang tua kita. Saya percaya pasti dia dirompok ayah kaca ayah cermin sok ngaca aing mirip saha. Pasti untuk mirip indungnya, mirip bapak. Bapaknya hidung, indungnya hidung, anaknya bule. Cuma bukan bapak saya. Mal di aku budak nage. Mana ambil sayang ku Gusti Allah, banget nanti soratkeun jeung indung jeung bapak. Masya Allah, jasad ini akan hancur. Tapi roh nggak pernah meninggal. Yang meninggal cuma jasadnya doang. Yauma yakumur ruhu wal malaikat wal malakus soffa. Ruh pada berdiri, malaikat pada bersop berjajar-jajar. La yatakalamuna illa man adina lahur rahman. Tidak ada yang berbicara kecuali yang telah diizinkan oleh Allah. Wa qala shawaba, dan ketika diizinkan oleh Allah untuk bicara, dia berbicara jujur, tidak pernah bohong. Besok dah dapat Allah. Allahu Akbar. Maka ketika kita hancur, ketika kita udah enggak jadi lagi manusia dalam bentuk yang hancur, itulah illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan cuma beriman, tapi amal soleh. Termasuk malam ini amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka baginya pahala yang tidak terputus. Orang meninggal itu sudah zaman pensiun. Zaman pensiun tidak mal, tenaon, tapi menang gaji. Keur menang gaji, anaknya di Jakarta ngiriman bae, bangga jama geus pensiun gaji menang. Anak ngiriman. Pageto di alam barzah. Punten, geus teu salat, geus teu wuludan, geus teu salat, geus teu puasa, tapi pahalanya ngalir. Budak ngiriman deui, ya Allah. Maka celaka mencit, celaka 12 ya orang menjawab, 12 teh rukun Islam 5, rukun iman genap, rukun ihsan 1. Celaka 12 teh boga 12. Ya Allah, ngiriman budak teu pensiunan teu geus maka ulah pae sanboga sieun astagfirullahaladzim. Masyaallah. Hadirin, manusia bisa mulia nu kadua adalah boga akal. Binatang boga nafsu teu boga akal. Malaikat boga akal tapi teu boga nafsu. Maka malaikat sujud sampai ke kiamat. Kata orang sholat sakedeung ingat salat.
Ya bukan nafsu. Yang indit ke mana-mana. Malaikat bukan nafsu. Maka lamun jamak kuat, akalna eleh nafsuna malaikat, manusia lebih hebat daripada malaikat. Tapi lamun nafsuna anu menang, akalna anu kalah, manusia lebih sadis daripada binatang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Meong asup ka dapur paling apa pindang hidup. Jaman geus asup ka imah lain pindang nu dicokot. Harta titi dibawa. Ya astagfirullahaladzim, masya Allah. Mana nu diparentah ibadah teh nu boga akal. Binatang mah teu suruh ibadah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Binatang mah teu suruh ibadah ieu. Aya boga embe nyana mah tara sampean. Nyana bae sampean mah. Ya astagfirullah. Lamun teu ibadah, bedana jalma jeung binatang teu ibadah. Puntennya. Hewan makan, manusia makan. Hewan minum, manusia minum. Hewan kawin, manusia kawin. Manusia menikah. Ai hewan mah tuh hayang tuing jago wal isuk mah ngaranjak ka mana-mana. Boga pamajikan nu jelas, buka sabaraha ieu di pamajikan. Teu boga aturan. Manusia ibadah, hewan ibadah teu. Mana lamun aya mah teu ibadah berarti hewan. Punten, lain uing ngomong. Ulah sampai teu ibadah. Masya Allah. Anu ka tilu, manusia disebut mulia karena al-hayawanun natik. Manusia bisa ngomong. Kucing tiba heula ngomongna meong bae, ngomong kayen. Anak kincuna bisa meong bae. Kambing cek orang Jakarta tuh kambing bisa ngomong bae. Bingung bola tetangga embe gandeng nangis nyaho nyana teh embe teh. Embe bae. Tapi manusia bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Sunda, bahasa Indonesia ngomong bahasa pintar manusia. Al-hayawan natik. Aya burung beo manu perkutut baturan uing bisa ngomong assalamualaikum hargana 100 juta. Terpercaya. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Cuman teh waalaikumsalam. Teu bisa. Ganti ajaran. Assalamualaikum bae. Waalaikumsalam gitu. Yakub. Ini Yakub. Senang boga Yakub. Teu sopan kan ngomong. Jokowi bisa Jokowi 100 juta loh. Hayang samani Haji Yos 2 juta. Ustaz bisa ceramah assalamualaikum Pak Syekh sajam sabaraha. Punten lain kuing lain, ieu mah aya ieu mah teu puntenna. Beda behan samani 2 juta tadi. Maka besok di akhirat Allah tidak percaya lagi mulut manusia. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu Allah mengunci mulut-mulut mereka. Terpercaya karena mulut. Dia mau bohong, daya letak, daya tulang letak. Kemana-mana. Waktu kalimuna aidihim yang berbicara tangan-tangan mereka. Doh, ayo lu bisa ngomong ya, HP genang si Cina bisa ngomong. Apa yang nangin Gusti Allah? Ku Allah buktikan ulah-ulah di akhirat di dunia ayeuna mulut pada cicing leungeun anu ngomong. Ulah ada. Ayo WA. Assalamualaikum. Ieu nama. Dan ulung di HP seputar cicing leungeun anu ngomong. Koplok sia. Allah buktikan di akhir zaman. Bapak orang bahwa kepercayaan leungeun bisa ngomong. Ayeuna mah leungeun ngomong. WA, Facebook, IG, SMS nangis eueuh dah. Leungeun ngomong. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
kaki-kaki ini jangan menjadikan saksi. Maka ulah sieun aya jama ngapalkeun marabuka wa manabuka wa nantiblatuka nah ke daerah di kanan itu astagfirullah nu ngomong itu tinggal cicing be leungeun ngomong wing pernah korupsi wing di KUA pernah korupsi upamana astagfirullahaladzim pernah macul nu tanah sajengkal teh luhurna aya kahana ieu leungeun kaki menjadi saksi tinggal cicing we urang nempokeun kaki ngomong epi ganden ku malaikat kaeling ieu jama pernah maulidan ka Cimulya enak we mangan jeda-jedot ya kuing saksina cek suku lumayan suku na ngaji suku na jaipong mah tadi ngeyek ieu suku cenah astagfirullahaladzim wa tashhadu arjuluhum dimakan lihat sujud Masya Allah anu kaopat mulyana jama teh sing penting anu mulya jama teh nu kaopat nyata akhlak masih zamana pinter ai akhlakna gorengan cek jama wah pinter naon teu sopan zamana kaset akhlakna goreng kaset ya jangan lewat padu lewat bae gama ngayahan motor mung astagfirullah teu boga akhlak nomor 1 masih zamana bodoh akhlak halus masuk kamu zamana pintar zaman goreng akhlak halus disebut kamu zamana kaset maka Rasulullah akhlaknya kalau gagah Nabi Musa gagah inna khairu man istajartal qawiyul amin dalam Al-Quran sesungguhnya orang yang paling berhak mendapat upah adalah Musa al-qawiyul amin kuat terpercaya disebut fisiknya di Al-Quran Musa Yusuf disebut fisiknya oleh Allah falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydihuna wa kunna hasalillahi ma hada basyara in hada illa malakun karim ieu mah lain jalan kaset teh kaset in hada illa malakun karim ieu mah malaikat sugan sampai suruh potong buah anu dipotong lain buah naon tangan wa qatana aydihuna begitu Yusuf telah tiada langsung nyari Yusuf aduh tadi mah aya Yusuf teh karasa ieu Masya Allah Rabbi maka pagi terjama anu mulia erek maut dikasih gambaran surga hadas hatta yubasir habil jannah kenempok surga ceklek maut kekarasa kita bapak-bapak zaman baheula nonton layar tancap film si Dono di hotel ai fakta film teh geusang direup awi keur asik-asik nampo gambar surga dicabut ku Gusti Allah teh karasa kumaha carana ieu pangaosan astagfirullahaladzim husnul khotimah Rasulullah itu disebut fisiknya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahama'u bainahum Allahu akbar Muhammad utusan Allah itu asyiddau 'alal kufar tegas terhadap orang kafir ulah kaditu kadieu jeung partai non muslim yalah lakum dinukum waliyadin takbir Allahu akbar Masya Allah punten jangan kali tamu salahan kiai datang ke pasangan diciuman budak santri sama Kristen Masya Allah mana pilihlah yang membela agama Islam besok karena puntennya LGBT itu proposal terus nyampe ke DPR RI jadikan ke Jokowi cek Jokowi lain urusan saya ayah sekitar 5.000-an di Kemang maka di Kemang lahiran Jakarta Selatan itu ayah MCK ayah tilu pria wanita waria bapak ulah suka waria ya komunitasnya udah sampai hampir 5 juta LGBT lamun dia disahkeun ku DPR kumaha Indonesia sudah Spanyol sudah Belanda sudah Perancis orang Surabaya menang beasiswa di Belanda
Akarasa tahun balik lalaki, mama, ini pacar aku. Hah? Ini lalaki. Ini pacar aku mah. Ya Allah. Menang beasiswa di Belanda, Perancis, tolak. LGBT udah disahkan. Nikah lawan beda sama jenis boleh. Kumaha lamun kieu mah boga katurunan. Lalaki jeung lalaki. Masih mending lalaki jeung lalaki tahu aja hawe. Nanti Masya Allah. Maka pilihlah DPR RI anu kira-kira membela agama Islam. Kuwi teh pas presiden deh. DPR RI menentukan. Hadirin iwan billah rahimakumullah. Saking mulianya akhlak Rasulullah sampai Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Sungguh engkau Muhammad budi pekertimu yang sangat agung. Allah menyiptakan lo sampai muji subhanallah. Musuhnya memberi gelar Al-Amin. Siapa? Abu Jahal. Orang yang tidak pernah bohong selama hidupnya dari kecil sampai dewasa. Al-Amin, jujur, terpercaya. Itulah Muhammad. Abu Jahal yang memberikan gelar. Rasulullah tidak pernah bohong. Tapi istighfarnya sehari semalam 100 kali. Orang bohong enggak kue. Istighfar bohong. Astagfirullah. Nabi Ibrahim bohong 1 kali hanya bal kabiruhum hada. Itu loh yang gede itu loh yang hancurin berhala maksudnya gede teh dia tapi tetap bohong selikna saumur orang bohong ngal poe kau menuga pamajikan dua mah pasti bohong nah ya astagfirullah biasa bae teh istighfar kena Allah yang menciptakan memuji musuhnya memberikan gelar Al-Amin. Bagaimana dengan sahabatnya? Sahabat rela hartanya habis, jiwanya hampir mati, ikhlas membela manusia tercinta, manusia hebat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Bang Haji Yos membela acara Maulid Nabi, hartanya dia kerahkan, mudah-mudahan kasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akhlaknya Rasulullah ini luar biasa. Banyak cerita dalam kitab Nurul Yakin, dalam kitab cerita Rasulullah. Akhlak Rasulullah cuma malam ini satu. Masa ayah kena waktu punten satu. Rasulullah itu hari isuk-isuk ke masjid. Ketika tuh zaman Islam, ayalah sholat, as-sholatu khairun minan naum, diketuk-ketuk. Cek orang Sunda teh teh salat teh naon-naon yang nyaho. Itu sarannya. Ketika Rasulullah mengetuk pintu orang sampai kata Rasulullah bakar rumahnya orang yang tidak sholat. Diketuk-ketuk orang Yahudi ngeludahin. Punten. Ai ciduh isu kawas kumaha. Astagfirullah. Unggal isu eta teh. Unggal isu. 2 isuk teu diciduhan. Rasulullah ngomong ke Aisyah, tetangga orang nu belah sabelah ka mana? Nah, deh. Biasa sok nyeduhan cenah. Coba tanyakeun. Apa majikanana kunaon geuning 2 isuk teu nyeduhan? Aipak teh cek Aisyah teh. Cenah tadi tas di warung di Juminah cenah ge. Na udur cenah. Tas balan di warung di Juminah teh nya ge papanggih cenah ge udur. Udur. Mohon. Rasulullah ke pasar ngeser buah-buahan didatangan ke rompokna. Assalamualaikum, saya itu ibu budak cina Muhammad. Aduh pan diciduh geuning datang kumaha cenah. Assalamualaikum, jadi bukakeun mana bapana itu saking sieun aku Nabi Muhammad waras geuning. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Anu jadi pelajaran dengan cerita ieu hiji. Rasulullah sholat subuh berjamaah. Eusi ieu musola. Mana benar tadi cek palura. Bukan masalah Maulid Nabi-nya, bukan seremoninya, bukan acaranya, tapi efek imbas daripada acara ini apa? Acara Maulid Nabi sampai jam 1 Habib beget tilu
kiaina 2 sampai jam 1. Tapi isukan musola kesian, gagal maulid. Namun ayeuna tos pengajian teh kudu nyampe jam 12 lah. Uye capeknya. Tapi musola isukan pinuh subuh berhasil. Bang Haji ya, berhasil maulid ini. Tanpa isukan. Dah mau subuh. Oh jamaah gagal maulid. Rasulullah di Ciduhan sholat orang Cimulia anu nyiduhan kesampaian. Oh anu nyiduhan. Astagfirullahaladzim. Hiji jadi pelajaran. Anu kedua, Rasulullah tidak dendam. Coba punten. Ustaz Ali anu nyiduhan. Tenaga babaturan nyiduhan kamar garing alhamdulillah. Ada sekalian. Punten. Manusia kita masih ada dendam ke orang yang pernah dolimin kita. Rasulullah datangin dia. Artinya apa? Jangan ada dendam di antara kita. Lagu jangan ada dusta di antara kita. Ya. Kadang kita urusan sepele, hanya beda partai, beda sadulurna teh ek nyalem. Atau ditaruh benderana teh diharap. Koneng sama nubala itu berem, nubala itu hejo. Kita beda partai. Tenaga beda partai. Di parencang mah loba di mah teh aya partainya. Di parencang mah berimah beda. Sampai cek uing teh eta gambar ulah dihareupeun ieu mah bisinganan jama disangka aing nyelok ka dia cenah tinggal ka ustaz teh pasang bae di dia. Ngajak garul teh. Astagfirullahaladzim. Gara-gara bela pilihan dan nyoblos teh katam poe sana. Geus terus make bendera. Tinggal engke menang saha kan kitu bae. Teu kudu nu bendera wah ieu mah aya bendera. Jadi nanti teh aku gara-gara beda bendera doangan. Ya Allah ulah sampai. Mudah-mudahan ayana pemilihan legislatif, pilihan presiden ieu ulah sampai jeung dulur teh akun. Jeung baraya sampai papegatan ulang gara-gara mungkin sakedeung mungkin anu enak mah maneh urang mah tetep jadi jamaah kieu. Coba rada cerdas ulah sampai cek basa kali nangis mah wang-weng. Tosing memiteng ah. Da ari pangaosan teh cek guru simkuring mah otak manusia teh sak jam. Leuwih ti saja masuk pangajian usina alus geus ngawur ka mana-mana aya nundutan. Sugang teh tumbul jati, cing horeng tumbul rambutan. Sugang teh nundutan teh ngadeke ngaji ate keur nundutan. Siga cai we pinuh teh mangeplok, sakieu mah mangeplok ieu. Oh sakieu bae mudah-mudahan aya manfaatna. Maulid payun manggil Habib ieu mah da balik dadakan. Amatiran untung anu daekeun ge. Mudah-mudahan disimpulkeun sakedikna aya manfaatna. Nambahkeun kaimanan katakwaan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.